warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana, patepang deui sareng abdi dina acara reportase Netnot. Abdi Salputri Kusumah sareng rencangan abdi Dina karakirana nu bade nyampikeun berita nu aktual dinten Senen kaping 18 September 2017. jalan rusak sok nyebabkeun karugian kanggo pengguna jalan jeung masyarakat lainna. Rusakna jalan bisa disebabkeun ku sistem drainase nu rusak jeung seueurna kendaraan atanapi truk-truk ageung anu ngaliwat. Sabab kitu, pangguna jalan nu lainna kudu waspada sareng lalaunan lamun ngaliwat dina jalan nu rusak. Kanggo leuwih jelasna langsung wae ka reporter lapangan Galih Nurdiansah sareng kameramen Anggra Anwari nu aya di payeunan SMAN 1 Ciawi. Pamirsa sadayana bisa ditinggal kondisi jalanna katingal rusak sareng seueur lobang. Kondisina ngaprihatinkeun komo deui lamun usum hujan. Ruas jalan ieu upami hujan pinuh ku cai nu nguyumbang. Pernah aya upaya ti masyarakat nyaeta ngaurup pembantu parikil tapi ngan fungsi tahan 2 bulan. Upami diantepkeun biasa nyebabkeun cilaka kusabab seueurna lobang jeung leueurna jalan lamun hujan. Lamun usum halodo, jalan ieu kacidang ngebulna. Komo lamun usum seueur angin. Kebulna tiasa ngaganggu masyarakat sekitar sareng pengguna jalan nu lewat. Sabab lamun kapeupeureuman tiasa nyieun teu fokus. Jeung ngarugikeun oge kanggo nu dagang di sekitar ieu kusabab kakebulan. Salian ti eta oge tiasa nyebabkeun macet kusabab pengendara jalan kudu lalaunan ngaliwatan jalanna. Penyebab kerusakan jalan ieu tiasa oge disebabkeun ku seueurna truk-truk anu ngaliwat di sekitaran jalan ieu. Biasa oge sabab sistem drainasena nu berfungsi secara optimal. Udah aya upaya pemerintahan sekitaran ieu supaya janten saya deui. Kusabab jalan ieu nyaeta biasa janten jalur alternatif kanggo jalur di Ciawi, Bendungan sareng Cisarua. Upami jalanna nu biasa macet. Mun sakitu wae nu biasa diberitakeun abdi Galih Nurdiansah sareng juru kamera Anggra Anwari ngalaporkeun di lapangan balik ka studio. Tur nuhun Galih Nurdiansah sareng kameramen Anggra anu atos ngaliput barita dina tempat kejadian. Pamirsa sakitu nu dipikahatur wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Abdi Salputri Kusumah sareng rencangan abdi Dina karakirana pamit mundur. Wilujeng sonten. Dan